usaha ayeuna teu maju-maju. Rek usaha bangkrut wae, rek dagang bangkrut wae. Tanya di diri urang teh aya naon? Bisi urang teh can pinter syukur ka Allah, padahal cek Allah teh wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Lamun aya jelema nu pinter syukur ka aing cek Allah, eta jalma bakal dibere terus-terusan rezekiku kami cek Allah. Urang usaha ayeuna teu maju-maju. Rek usaha bangkrut wae, rek dagang bangkrut wae. Tanya di diri urang teh aya naon? Bisi urang teh can pinter syukur ka Allah, padahal cek Allah teh wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Lamun aya jelema nu pinter syukur ka aing cek Allah, eta jalma bakal dibere terus-terusan rezekiku kami cek Allah. Urang usaha ayeuna teu maju-maju. Rek usaha bangkrut wae, rek dagang bangkrut wae. Tanya di diri urang teh aya naon? Bisi urang teh can pinter syukur ka Allah, padahal cek Allah teh wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Lamun aya jelema nu pinter syukur ka aing cek Allah, eta jalma bakal dibere terus-terusan rezekiku kami cek Allah. Urang usaha ayeuna teu maju-maju. Rek usaha bangkrut wae, rek dagang bangkrut wae. Tanya di diri urang teh aya naon? Bisi urang teh can pinter syukur ka Allah, padahal cek Allah teh wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Lamun aya jelema nu pinter syukur ka aing cek Allah, eta jalma bakal dibere terus-terusan rezekiku kami cek Allah. Urang usaha ayeuna teu maju-maju. Rek usaha bangkrut wae, rek dagang bangkrut wae. Tanya di diri urang teh aya naon? Bisi urang teh can pinter syukur ka Allah, padahal cek Allah teh wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Lamun aya jelema nu pinter syukur ka aing cek Allah, eta jalma bakal dibere terus-terusan rezekiku kami cek Allah. Urang usaha ayeuna teu maju-maju. Rek usaha bangkrut wae, rek dagang bangkrut wae. Tanya di diri urang teh aya naon? Bisi urang teh can pinter syukur ka Allah, padahal cek Allah teh wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Lamun aya jelema nu pinter syukur ka aing cek Allah, eta jalma bakal dibere terus-terusan rezekiku kami cek Allah. Urang usaha ayeuna teu maju-maju. Rek usaha bangkrut wae, rek dagang bangkrut wae. Tanya di diri urang teh aya naon? Bisi urang teh can pinter syukur ka Allah, padahal cek Allah teh wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Lamun aya jelema nu pinter syukur ka aing cek Allah, eta jalma bakal dibere terus-terusan rezekiku kami cek Allah. Urang usaha ayeuna teu maju-maju. Rek usaha bangkrut wae, rek dagang bangkrut